Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna materi anu bari didugikeun nyaeta ngeunaan carita babad. Wangunan carita babad. Babad mangrupa wanda carita anu ngandung ajen sajarah anu raket hubunganna sareng sajarah. Istilah babad dina pustaka Sunda teh asalna ti Jawa. Ari samanehna mah disebut carita. Contohna carita Parahyangan. Upami dipilih tina jihad sajarahna, babad teh lain bukti anu bisa dijieun sumber sajarah nu utama, tapi paling topel bisa dipake babandingan pikeun ngulik atawa nalungtik sajarah. Iwal nyaritakeun sajarah dina babad ngandung unsur pamohalan. Upamana aya jalma anu bisa hiber, jalma teu raku pakarang, jalma bisa ngobrol sareng sato sareng sajabana. Babad teh kaasup karya sastra dina wangun wawacan. Dina wawacan teh aya struktur anu maneuh nyaeta kahiji aya nu disebut manggala sastra atanapi alopon, kadua eusi sareng anu katilu mangrupa panutup atanapi kolopon. Struktur carita babad nu kahiji nyaeta manggala sastra atanapi alopon. Eusina mangrupa sanduk-sanduk menta widi kanu maha kawasa sareng kakarukun sarta menta pangampura dina kahingkeran nulis atawa nyusun eta wawacan. Contoh manggala sastra nyaeta asmaran pangangguk gending basa Sunda lumayunan kasar kalangkang awon kirang tindak datuk sama ngarang kirang panalar ngan bawani dina maksad ngudarkeun pusakarama. Anu kadua nyaeta eusi. Eusi teh mangrupa pokok carita dina babad. Dina ieu bagian dicaritakeun lalakon babad dimimiti kajadian lalampahan tokoh sareng konflik. Anu katilu nyaeta panutup atanapi kolopon. Eusina mangrupa titi mangsa ditulis atawa disalina eta babad dina wangun. Dina ieu bagian anu nulis menta pangampura kana sagala rupa kakurangan. Contoh kolopon nyaeta ayana nyebutkeun titi mangsa. Titi mangsa tamat abdi nulis titi Pasarako. Di dieu aya nujung kaping 14 mutni Desember 1900 ieu nuduhkeun didamelna dina kaping 14 dina bulan Desember. Sakitu anu biasa dibagikeun hapunten tina sadaya kalipatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.